naroskeun sote ari kana ilmu manut anu tadina ceng harge ngadak-ngadak tuh benten sareng kana artos. Ari kana artos mah anu tadina tunuh ge jadi sok si ibu gaduh caroge nyaba ka Jakarta 5 sasi teu meuli. Setengah 3 inu gegedor kana panto dibuka teh oh salaki kuring ngudar tulak panto bari dadali degan tunuh terus dibuka pantona lebet carogena calikna kursi tuluy masikeun artos ta ibuna ladang kuring nyaba 5 bulan teu balik teh alhamdulillah menang 10 juta ditabli moal Bu 10 juta tuluy ku si ibu teh dihitung setengah 3 mame subuh ya. Dihitung Pak cik kira-kirana si ibu ngitung artosna nunutan moal nya kena artos mah nu tadina tuduh ge jadi ceng tah bedana kitu naon sababna kan kitu sabab ari kana ilmu teu ngaraos butuh ari kana harta mah ngaraos butuh Bu penting harta penting ilmu Bu ngajawab penting ilmu dan pikir-pikir teboga duit ribuan ngajawab penting harta sieun salah cek ajengan bener kan nyata nama terang nisbatna ilmu jeung harta partoskeun ulah nisbatna ilmu jeung harta fa in kunta damalin walam takun da ilmin ka'antalaka hufun walaysa laka rijlun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku ilmu lili ibarat sampean ari sapatu ari harta lili ibarat sapatu penting sampean sok harta lili ibarat sapatu ilmu lili ibaratkeun sampean ibu-ibu ge paham kajeun teuing teu gaduh sapatu lamun gaduh sampean ka pasar dugi moal lamun teu gaduh sampean kajeun boga sapatu ka pasar dugi moal tapi sanajan teu gaduh sapatu lamun gaduh sampean ka pasar dugi ngan kurang pantas tadi sepatu mah bener kan jadi dua lagi penting harta penting namung ilmu langkung penting seperti sepatu jeung sampean cek saha harta terpenting Pak dina kehidupan dunia harta dimisikeun roda dina kendaraan wete supir pinter bana kempes gancang majuna mah iman kuat, sholat getol, ngadamal bumi, teu dua artos, tere beres mah kempes bana. Jadi harta teh penting. Tapi sanes pangpen salah si ibu lamun naik boga angkehan tenang salaki kuring beunghar rumah tangga weweg bohong besar. Bener kan? Aya jalma anu beunghar pipisahan aya. Lamun harta manjing dijadikan fondasi rumah tangga ulah aya jalma beunghar pipisahan leres kan aya nu beunghar pipisahan berarti harta bukan segala-galanya bohong besar buktinya mana cek orang Jakarta kamu mampu membeli ranjang yang bagus dengan hartamu tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli tidur yang nyenyak betul anu ranjangna alus teh can puguh tibra sarena komo menang ngajukmu atau dalam korupsi sih ditangkap ku KPK bener kan lisah sarena dengan hartamu kamu mampu membeli rumah yang bagus tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli kehidupan yang damai aya nu sok pasea di gedong sigrong aya kunaon rumah tanggana gumrung galeno nu burung jeung nu gelo teu areling kabeh hartina Pak ulah nyebut buruh sabab rumah tanggana teu aya lalaki nu sok nyang cara pamajikan gara-gara teu eling aya pamajikan nu teu daek nuturkeun salaki aya teu ngahidmah ka salaki aya gara-gara nangan hiji teu eling lamun areling mah tangtu nyumponan hak masing-masing istri yang baik istri yang suka ikut sengsara dengan suami
suami yang baik, suami yang tidak suka menyengsarakan istri. Ajen hirup sangsara, dijaga pemajikan ulah sina milu sangsara, cukup kuring hungkul sangsara, eta lalaki nu alus. Dengan hartamu kamu mampu membeli obat yang bagus, mampu membayar dokter yang mahal, tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli hidup dan membeli sehat. Betul? Ari hirup tiasa dipeserte, lamun hirup bisa dibeli nu beunghar tong marawat, di dia aya nu beunghar maot, betul bisa dibeli hirup teh. Cager aya bejana ku obat cager, Allah nyagerkeun obat teu bisa nyagerkeun. Lamun obat matak nyagerkeun moal aya dokter gering, di dia aya dokter nu teu damang aya mah boro-boro teu damang ajengan nu maot ge aya boro-boro teu damang. Bukan segala-galanya. Dengan hartamu kamu bisa mampu mengoperasi plastik wajah yang jelek menjadi cantik, tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli hati yang indah. Bener kan? Aya nu geulis rupana hatena kuas belis. Na'udzubillah min. Nah, bukan segala-galanya. Harta tapi penting, Pak. Agama Islam itu agama yang mendorong kemajuan. Bukan agamanya orang-orang pemalas. Tipe umat Islam kerja keras, cerdas, ikhlas. Eta umat Islam kan? Lamun aya umat Islam bodoh, bari ngedul ongkoh. Lain umat Islam utama. Walaupun negara NKRI ini warga negaranya mayoritas umat Islam, tapi kalau tipe umat Islam bodoh bari ngedul, insya Allah perjuangan umat Islam akan kalah dengan orang-orang minoritas. Betul, Pak? Agama Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak berarti mentang-mentang agama menyisihkan harta, tidak, Pak. Harta dipilari nu barokah pikeun kepentingan ibadah ka Allah. Tak gitu, pilari harta nu barokah. Penting harta oke kan? Kerja keras, cerdas, ikhlas. Kerja keras, semangat digawe. Cerdas make ilmu. Namun jalma semangat digawe teu make ilmu, tambuh laku. Leres kan? Sok melak pare, salah ngurus, anu lintuh pare atau jukut. Lamun pare begang jukut lintuh. Anu buncir nu boga sawah atau muning mikir kan? Tukang bas nyeun kursi tapi teu make ilmu, insya Allah suku kursi panjang saware. Bener kan? Nah, maka kerja keras, cerdas, ikhlas itu tipe umat Islam. Harta itu bukan segala-galanya, Kak. Ilmu lebih penting. Ilmu hiji cahaya pikeun nyaangan perjalanan hirup. Lamun jalma hirup di dunia bari boga ilmu seperti lempang di nucaang, boro-boro ning rata sanajan rumpil, insya Allah salamet sabab bisa milah, bisa milih mana tincakeun, mana lengkahaneun. Betul? Nah, tapi lamun teu boga ilmu hirup di dunia, wah tunggul dipaduk catang di lempah. Rerengka anu jalmi teu ningali, rampapan sugan ka dieu nincak teh, sugan ka dieu, sugan ka dieu. Anu lain dieu tincak ditincak atuh ti guru, Pak. Deket karena cilaka nak hirup di dunia teu make ilmu seperti lempang jalma anu teu ningali atawa lempang di nu poek. Jalan mengkol maneh lempang bisa kana gawir, bener kan? Nah, jadi kudu make ilmu, penting ilmu daripada harta. Sanajan harta penting, ilmu lebih penting. Tapi sanajan ilmu penting kan, aya nu lebih penting. Naon cingga? Iman. Sabab ilmu jalma jadi pinter, sabab iman jalma jadi bener.